Ngadamel oseng mercon. Hai guys, saya nama hayu orang ngadamel oseng mercon. Bakso nu kamari kan teu diasakan sadaya, janten ayeuna urang asakan deui. Ayeuna mah diasakanana moal dikuah-kuah, moal dicaian nya. Ngeuretan heula perbumbuan sareng direkuh sapalih ieu teh anu direkuh aya nu dikeuretan nya. Tah ieu si basona, bakso isi merconna ge urang keureut. Soalna ageung teuing bilih teu asak kina teh. Tuh si isi bakso mercona kakeureut eta gitu nya. Janten di kieu tah ipis-ipis sisina hungkul. Tuh isina kakeureut. Tos kitu mah urang digoreng heula. Digorengna nu alit heula we nya soalna anu ageung mah tadi kan si isi mercona teh aya nu kakeureut janten bilih tutung minyakna. Tos kitu dikeuretan we tos digoreng teh supados nyerep bumbuna kana si baksona. Tah ieu ngagorengkeun bumbuna. Tos bumbu dikulah-kulah asa kieu mah tuh kantun diabreskeun bakso merconna. Ieu ditambihan bumbu deui mercon mingkin lada meureunna. Dikulah-koleh tos dikulah-koleh kitu asak ieu si bakso merconna teh nya. Tos kieu mah kantun hayu urang tuang. Dituangna ieu teh disareng nasi oge nya nganggo nasi raos pisan lada sareng amis gurih kitu lah. Ceuk apeula sakitu videona engkin papanak deui sareng video-video salajengna.